Duh tinggal itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Mantap ya pokoknya mah. Kayak udun mah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati adal musani bi kitabi al-jajari al-sahih wa sahih Syekh Abil Khair Samsuddin Muhammad bin Muhammad al-Jajari rahimahullahu wa radiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi ulumihil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa lana. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu eta hiji pasol. Fi makharijil hurufi eta dina mertelakeun pirang-pirang tempat kaluarna pirang-pirang huruf. Wasifatiha sareng mertelakeun pirang-pirang sifatna itu al-hurufi. Nah, ini orang netelakeun kana maharaj huruf sareng sifat huruf. Maharijul hurufi ata asyar ala alladhi yakhtaruhu manih tabar fa'aliful jaufu wa tahawahi hurufu mad lil hawa itan tahi. Makharijul hurufi ari pirang-pirang tempat kaluarna pirang-pirang huruf. Eta sab'ata asyara ayat 17. Alalladzi netepan kana kaul yakhtaru anu milih itul ladzi hu kana itu sab'ata asyar. Oh hampura salah sia we. Yakhtaru anu milih hu kana itu ladzi punten pisan. Da sab'ata asyar mah eta mah direkan muannas. Hu kana itu ladzi saha man jalma atanapi ulama ikhtabaro anu ngabaritakeun itu man. Kaul sahaya teh dalam kurung kaul Imam Khalil sok. Dalam kurung kaul Imam Khalil. Soalna pamit lepat ya orang jelaskeun heula nya supaya kaharti ya. Makharijul huruf teh ayat 3 pendapat. Ya urang mah sabaraha pendapat aya sabaraha hiji cek urang di dieu nu neme ayat 17 nya. Makharijul huruf teh dina pendapatna pamit lepat mah aya 3 pendapat. Nomor kahijina euy. Imam naon euy? Entong wae Imam Khalil kan nomor 3 Imam Khalil mah. Imam Faro tulis. Imam Faro. Nomor kaduana euy. Imam Sibawai. Nomor katilu Imam Khalil. Saur Imam Paro sabaraha hiji? Aya 4
belas. Kalau nulis 14 bahasa Arab itu kumaha? Angka 4 gitu nya. Belas, 4 hiji mah. Belas gitu nya. 14. Lamun saur Imam Sibawai aya kan? 16. Halus apalagi keneh nuy. Saur Imam Khalil aya 17. Naon elat nama kejeng Imam Paro aya 14. Naon? Elatna tulis. Elatna li'anna lama maka dia lam punten. Aduh. Maka dia lam punten. Sok. Ya ngulus ditepikeun ge setahun sekali ya mah. Li'anna lama. Gitunya. Li'anna lama warro'a wanuna rojun wahidun li'anna lama warro'a wanuna makhrajun wahidun. Hiji pendapat Imam Paro itu perbedaan pendapat dina masalah makhorijul huruf. Sur Imam Paro mah aya 14 nyaeta li'anna lama waro'a wanuna makhrajun wahidun. Kumaha kaya ilustrasina kaya lamun 17 teh eta teh nu 17 teh mahrajna lam mahrajna ro jeung nun eta teh beda mahraj ngatosnya 17 ya 17 teh lam tenan di ro tenan di nun eta teh beda mahraj ngatos cenah lam ro jeung nun sabaraha teh 17 beda mahraj. Ceuk Imam Paro mah ulah 17 loba teuing. Ari kitu kumaha carana lam ro nun disamahrajkeun we. Ngatosnya? Contoh lamun 17 teh ieu nomor 17 16 ieu 15. Ieu teh sakabehna disamarajkeun. Gitu lin nya nuy. Ieu teh sakabehna disamarajkeun. Kulantaran disamarajkeun atuh jadi sabaraha? Jadi 15 kudu namanya. Jadi opat geus kitu pokona mah elat teh. Ya tinggal ya nu hitung heula nu tinggal ulah waka ieu. Lo waka ngobrol. Cek Imam Paro sabaraha 14. Cek Imam Sibawai aya 15. Cek Imam Khalil aya 17. Naon elatna cek Imam Paro? Li'anna lama waro'a wanuna mahrajun wahidu. Anu gambaranana lam ro jeung nun teh mahrajna sahiji. Lamun cek 17 sabaraha hiji mahrajna? Non ngahiji teh lamun cek 17. Henteu. Bisa dinyatakeun, bisa dinyatakeun. Tinggal itah. Halaman dina ieu. Dina halaman 50 hiji buka. Aya halaman 50 hiji. Tah. Nomor 8, nomor 10, nomor 11, 8 lam, 10 nun, 11 naon? Ro nya. Benar tuh? Benar. Aya tuh?
tuh tinggal itu hei aya nomor 50 hiji aya na jariah na tabel 50 hiji aya teu non benten halaman sabaraha tuh halaman sabaraha 60 oh halaman 60 di dinya mah punten halaman 60 aya tabel dinya ngeunaheun pisan kari ngapalkeun ya maulus baheula di antara ngapalkeun tina ieu ya jeung dihijikeun tina Hidayatul Mustafid memang aya perbentenan pesaulat salit sareng Hidayatul Mustafid itu ya tah ieu teh ya tapi mun tiasa ieu ge cekap sabenerna mah ayeuna antarana lam nun ro eta teh disamah rojkeun dihijikeun sadayana mangka anu asalna 17 jadi sabaraha jadi 14 atawa 15 da keunana mah teh kena 15 teh nya noi hah bener teh keunana mah kena 15 tapi di cenah nya bener teh keunana mah sabaraha kana 15 pan nya keunana mah kana 15 teh ya ngecek Imam Paro mah 16 dihijikeun ieu teh sadayana ieu nomor kadua cek imam naon Imam Sibaweh naon noi alatna noi elatna tah eta elatna li anal ham zata wal alifa mah rojun wahidun tulis ayo ngasih dihartian can ieu oh acan eta sok atuh hartian heula nu luhur tuh hartian heula karana sanyana lam huruf lam poho maulisnya ya nomor 14 ya nah cenah jadi 14 da keunana makan 15 mauliskeun ka urang jelaskeun li ana lama waro'a wa nuna makhrajun wahidun karana sanyana huruf lam sareng ro sareng nun eta mahrajna ngahiji hatina teh kitu ieu moal kapanggih 14 nuy lamun teu nganyahokeun heula pendapat Imam Sibaweh da ceuk tadi mah keunana kana naon 15 tapi keukeuh cek Imam Paro 4 mangka urang moal apal bener 14 lamun teu apal kaol Imam Sibaweh cek Imam Sibaweh elatna kulantaran teu 17 tapi 16 li anal hamjata wal alifa makhrajun wahidun sok serat hartosna karana sanyana hamzah jeung alif karana sanyana hamzah jeung alif eta samahraj atawa hiji mahrajna tinggal ieu we handi tinggal ieu we handi ya Imam Paro berpendapat bahwa ieu nomor 8 nomor 10 jeung nomor 11 huruf lam naon deui ro naon deui nut ya naon cenah lam ro jeung nut ieu teh disamahrajkeun atuh oto matis nomor 11 jeung nomor 10 pindah ka nomor sabaraha salapan ngartosnya berarti ayeuna anu asalna nomor 12 jadi nomor 10 jadi eusina sabaraha belas 15 geus 15 kitu Imam Paro teh berpendapat bahwa ayeuna 14 teh di sisi lain satuju jeung Imam cek Imam Sibaweh aya 16 lian lan salin satuju kana 16 nah tapi satuju jeung kaul Imam Sibaweh li anal hamzata wal alifa makhrajun
wahidun. Berarti ayeuna hamzah maraj huruf nomor sabariji? Nomor 2. Tinggal eta. Ari alif nomor hiji. Ayeuna mah urang hiji ke nomor hiji jeung nomor 2. Berarti buktina jadi hiji atau 15 kurang hiji sabaraha? Jadi 14. Ngatosnya. Di sisi lain deui Imam Paro tidak boga keyakinan jeung Imam Sibaweh bahwa nomor kahiji jawabul pami hurufna aya 3. Alif bau iya. Kumaha nasibna wau jeung iya? Nasib wau jeung iya mah wauna diasupkeun kana nomor 16, iyana diasupkeun ka nomor 7. Berarti ngurangan tah. Ngartosnya? Berarti eueuh jawabul pami lamun menurut Imam Sibaweh jeung Imam Paro. Ngantos teu? Ieu teh kakara mahraj huruf. Sok ayeuna urang ojol ngaji we Quran teu apal mahraj huruf rek kumaha eta? Urang hiji waktu mah teu boga dalil anu tertentu. Ya tinggal ya. Ya cek Imam Paro aya 14. Nu 14 teh lam, ro jeung nun disamah rajkeun jeung deui hamzah jeung alif disamah rajkeun. Jadi ingatnya kaul ieu jeung ieu teh ditekadkeun ku Imam Paro. Ari Imam Sibaweh mah teu nyokot kana kaul ieu, ukur nyokotna kenal kaul ieu hungkul nu matak 16 dieuweuhkeun salah sahijina antara nomor hiji jeung nomor 2. Anu gambaranana nomor ieu nu katilu Imam Khalil kumaca anu euy? Duna mah rajul. Nah, tulis deui elatna. Itu mah ulus teh lain poho deui, ngaja we. Ngetes ya elatna. Li anal hamzata wal alifa duna rojin. Li anal hamzata wal alifa duna rojin. Tinggal ya. Karena sanyana alif jeung hamzah terus lah tuh. Karena sanyana hamzah jeung alif eta teu samahraj. Tegasna beda mahrajna. Cek Imam cek Imam Khalil elatna li anal hamzah tawal alifa duna rojin. Alif jeung hamzah teh henteu samahraj. Nu matak aya cek Imam cek Imam Khalil mah aya mahraj jaupul pami, aya mahraj aksol halki. Ngartosnya tah lamun geus ngartos urang tuluykeun ngalogatna. Naon naon? Hitut. Hah? Saha? Ya, santriah mah bahagia ningali babaturan sare. Kot sareuri. Teraskeun, urang logatan diteraskeun. Eta sakitu ka hartos teu? Hartos? Jadi lamun hiji waktu santri aya apangeun jeung santri urang mana wae lah. Contohna teh aya hiji santri ngobrol ka santri Al-Muhtariyah, "Mang, cek saha aya 17? Urang mah aya 14, urang mah aya 15, aya 16." Berarti nyokotna kana salah sahiji antara Imam Paro atanapi Imam Sibaweh. Ari urang nyokotna ka saha? Imam Khalil. Itu. Tangke jang santri ieu nu ieu tah, ieu kudu katalar ya tah. Itu kudu katalar. Kayak ditalar saurang-saurang ya. Ya tapi ngareunah ditabelkeun ya mah. Ari ieu cenah mulus naon? Ieu teh patokanana atanapi nya patokanana ta'rifna ya. Ta'rifna mahraj qaf naon? Aqsalisani wa mayuhadihi minal hanakil ala. Aikap aqsalisani aspalu minal kopi.
terus di jim sa'ya marajurupna naon eta tahta wastilisani wa mayuhadihi minal hanakil ahla. Nah teh patokan-patokanana memang aya perbedaan sareng hidatul mustafid. Aya nu sok diangge kelengkapanna kitab anu mana biasana di kalangan ahli tajwid nyandakna kana hidatul mustafid. Cuman kangen nadoman dicandakna tina al jajariyah. Teruskeun mana mah teh? Ya ini ngamaks eta heula nya non hartosan heula. Makharijul hurufi sab'ata asar 'alal ladzi yakhtaruhu man ikhtabar. Makhraj huruf sadayana 17. Kada lamun ku bahasa Arab ba lam sin kan belas teh nya. Barisan bisa jadi belis. Jadi blus bahaya. Blus kakolong babat satar bulan nang bahaya. Belas. Marajurub sadayana 17 kitu saur ulama nu langkung jelas. Ulama nu langkung jelas. Marajurub sadayana 17 kitu saur ulama nu langkung jelas. Saha ulama nu langkung jelas teh Imam Khalil. Tinggal di tengah nada yakni ngamaksad Bapak musannif makharijul hurufi ari mahrajna pirang-pirang huruf atanapi tempat kaluarna pirang-pirang huruf al hijaiyati anu bangsa eja-ejahan eta sita ta'as ibsab'ata asaro ayat 17 wa huwa sareng ari itu makharijul hurufi ala qaulin netepan ala qauliman netepan kana kaulna hiji jalma ikhtaro anu milih itu man dalika kana itu sab'ata asaro bi ikhtiyarihi kalawan pilihanana itu man ani ngamaksad kuring cek Bapak musonib al-Khalil bani Ahmad an-Nahwi tegasna ngamaksad ka Imam Khalil bin Ahmad an-Nahwi. Saha Syekh Khalil bin Ahmad an-Nahwi teh Syekhu Sibawaihin anu jadi guruna Imam Sibawaih. Jadi Imam Sibawaih anu ngejelaskeun kana marajurub aya 16 eta teh muridna Imam muridna Imam Jadi Imam Khalil guruna Imam Sibawu. Imam Sibawaih muridna Imam Khalil. Jadi antara murid jeung guru aya berbeda pendapat. Teu naon maulis teu naon. Ikhtilaful ulama'i matun sanyana ari perbedaanana di antara ulama mah eta teh jadi rahmah cek itu kieu cek ieu kieu teu naon kumaha rahmatna kumaha ukuran kemampuan jelema contohna teh abi mah mampuna oge kana 16 tuturkeun atuh Imam Sibawaih abi mampu kana 17 oge tuturkeun Imam Khalil sapertikeun kunut jeung teu kunut teu kudu pasaya dengan sepuguh anu kunut aya dalilna anu teu kunut oge aya dalilna ulah naon ulah pasea ulah naon ulah pasea atuh mung kunut tuturkeun kana dalil anu teu kunut atuh hayang kunut kali tuturkeun dalil anu kunut babari macam kudu pasea. Ngata geuning anu dina si wayang geuningan apa tuh babaturan si cepot geuningan saha maneh ngaran ti mana maneh kacida maneh mah ka urang gitu ya kayaknya apa tuh tara nonton wayang maneh majikan euy. Wayuh soru sareng dikumpulkeun atawa diringkes naon hadhil makhariji naon hadhil makhariju ieu pirang-pirang makhraj al halqa kana halak ai hartosna halak teh dorong walisana sareng kana lisan hartina lisan teh
letah wasyapata sareng kana syapah ari syapah teh bibir waya ummu sareng ngaumuman hak kana itu syapah naon alpamu cangkem cangkem teh liang baham itu jadi di ringkes no 17 jadi hiji kana gangger gerong dua kana lis tilu kana sapa tain nomor kaopatna kana kaumuman liang baham kitu tah hiji deui geuning aya khoesum cenah Mang Ulis ari khoesum mah eta mah da tina sebahagian anu opat nu bieu cuman bedana ari khoesum mah di antara anu opat teh aya anu ditasdidan dicokot dua nyaeta mim anu ditasdidan nun anu ditasdidan wow mim jeung nun lamun teu ditasdidan mah rajurupna kanu salah sahiji nu opat bener teu lamun mim kana naon kana sapa tain lamun nun kana lisan ngeun lamun mim jeung nun ditasdidan mangka kaluar hurufna lain tina lisan lain tina sapa tain tapi ti mana tuh tina liang irung nah irung jeung disebutkan hoesum sing irung amanya Tuloy kan pa aliful jaupu wa ukhtaha wa hi hurufu madin lil hawa itantahi pal alifu mangka ari alif wa ukhtaha sareng dulur dua anak itu alif ngacelok tah ngalogatanana sok nomoran pal alifu kahiji wa ukhtaha kadua mepuguh wa ukhtaha sareng dulur dua anak itu alif naon dulur dua anak alif teh wau jeung iya eta al jaupu makhraj hurufna jawab wahya sareng ari itu alif wa ukhtaha hurufu madin eta kalebat huruf mad lil hawa pikeun bolongan tantahi anu tumarus itu hawa pelengkap natum eta mah nomor kahijina di antara 17 teh aya huruf anu disebutkan huruf alif jeung dulur-dulurna nyata wau jeung i eta mah bala nanti luwe alif wau jeung iya tapi ari alif panggeus puguh panan patokan alif teh naon patokan alif teh patokan alif al alifu la tahtamilul harakati abadan ari alif eta tara diharkatan dina salah lamun ngomongkeun alif berarti anu nangtung tuluy teu dihar lamun ngomongkeun hamzah kumaha al hamzatu heuh ari hamzah tuluykeun atuh alatna al alifu idza hurikat sumiyat alal hamzahatan nabi bil hamzati al alifu ari alif idza hurikat di mana diharkatan itu alif sumiat mangka di ngaranan itu alif lain busiat sumiat alal hamzati kana ham atanapi bil hamzati ku hamzah jadi kayak tinggal ya itu sih serat ya atas ngamuk ya orangnya tinggal ya tinggal ya ya anu nangtung kieu teh aya nu kieu nangtung tah angtung nangtung kieu aya nu disebutkeun alif kira itulah rarese euy urang dihapus ya sadayana
Jangan ya. Alif anu nangtung kita anu nangtung eta teh disebutkeun kadang disebut alif disebutkeun hamzah disebutkeun nomor katilu naon hamzah wasol tinggal ya beda itu kabehan lagi ya. Alif disebutkan alif manggeus puguh ieu nu nangtung teh teu dihar katan geus pasti moal dihar katan lamun ieu nu nangtung diharkatan disebutkeun hamzah ngeun aya nu nangtung teh kadang diharkatan kadang teu disebutkeun hamzah wasol naon cenah hamzah wasol kumaha patokanna tulis al alifu la tahtamilu harkati abadan lin abidin al alifu la tahtamilul harkati abadan. Tos al alifu la tahtamilul harkati abadan hartosna tosan hartosna ari alif eta tara diharkatan dina salawasna sabaraha dan ieu cenah dan 18 17 18 itu 2 berarti 22 kan al alifu la tahtamilul harkati abadan ari alif tara diharkatan dina salawasna jadi lamun aya nu nangtung ya da janpi hek teu diharkatan teu harkat PS teu aya harkat patah teu aya JROG teu aya mangka eta teh disebutkeun teh alif harkatna saberiji til itilu harkat teh patah domah sareng kasrah nomor 2 ari nu disebutkeun hamzah kumaha disebutkeun hamzah mah al alifu idza hurikat sumiyat alal hamzati al alifu idza hurikat sumiyat alal hamzati. Oh, bisi santri aya anu rek ngaos ka pasantren Al-Qur'an di mana wae ti dieu teh cenah bade ngalih cenah bade ka pasantren Al-Qur'an minimal nu kieu kudu geus katalar soalnya lamun kenal ditu hese bakal ka naon teh bakal ka gusur-gusur ku batur minimal nu kudu geus katalar al alifu idza hurikat sumiyat alal hamzah hartosna ari alif di mana-mana diharkatan mangka disebut hamzah. Ari hamzah teh berarti alif anu diharkatan. Ari alif di mana-mana diharkatan mangka disebut hamzah. Ari alif di mana-mana diharkatan eta dingaranan hamzah. Di mana-mana di dalam celana aya budak botak huluna bahaya kitunya bahaya tuh cenah nu bahaya anak cenah mulisi malaguna oge ulah tuh atas aya nomor katilu naon
hamzah wasol. Hamzah wasol mah kumaha geuning patokanna teh tas butu fil tidak watas kutu fid darji. Oh, hamzah wasol tas butu ku tha eta tas butu fil ibtidai wataus kuto fid darji tasbutu fil ibtidai wa tasqutu fid darji. Urang contohan ke urang contohan ke urang contohan ke sok urang contohan tadi nama tulis heula atos hartosna sok tetep di mana jadi mimiti dalam kurung dibaca garing diharkatan si bunda terus dalam kurung macana dalam kurung heula dalam kurung dibaca garis miring diharkatan jeung sok ragrag dina nalika kadempet jeung sok ragrag dina nalika kadempet itu nah make jeung seuri mana teh geus nu ngarti sia teh sok ragrag dina nalika kadempet dalam kurung tara dibaca garing teu diharkatan tara dibaca garing teu diharkatan contoh ya mana contohna alif cenah mangulis contohna alif mah sapertikeun mun Al-Qur'an Al-Qur'an mah contohna alif teh contohna alif teh sapertikeun alhamdulillahi rabbil kala naonnya arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka nah iyyaka tinggal ya iyyaka hiji huruf hamzah dua huruf tilu huruf opat huruf nu katilu naon alif non disebutna alif sabab teu dihar kata ngartos tah ieu alif disebutna tah kade ulah kieu eta huruf naon nomor katilu hamzah digetok sirahna soalna naon soalna teu dihar kata ngartos teu ngartos nah terus mana nomor kadua na hamzah mana hamzah iya kakek nih tinggal iya dua bari lah iya mana nomor sabaraha cingok kahiji iya hamzah tamun iya mah iya tah mun iya mah anu awanan bakal disebutkan hamzah sabab dihar harkatna ku harkat naon di dieu kukas kasra kumaha cenah mulus lamun diharkatan ku doma atawa ku patah apakah disebutkeun hamzah keneh eta teh pokona mah sakur-sakur aya al anu diharkat moe eta rek kupat atawa ku dom atawa ku kas mangka itu disebutna naon menggebu-gebu pemirsa well nomor tilu hamzah wasol sepertikan mana alhamdu cek mana
pangheulana aya hamzah wasol aya ieu seperti nu aya alif lam eta alif lam asalna mah hamdun diasupan alif lam dibaca alhamdu ta'al anu ada alif lam teh eta hamzah was kadang bisa ai kadang bisa lamun tasbutu bil ibtida sok aya jeung sok dibaca jeung sok diharkatan we lamun teh mah jadi mimiti ayeuna dieu sameh alhamdu aya kalimah teu ai berarti ieu teh jadi mimit eta teh sok diharkatan beda lamun jeung kadempet watas kutu pidarji maksudna kadempet kumaha kapiheulaan ku huruf anu hirup samemehna atawa ku harkat atawa ku kalimah anu sejen contoh sapertikeun mana walillahil ham contoh walillahil ham walillahi alhamdu asalnya gitu ayeuna ya lamun dieuweuhkeun lapat Allahina dibaca alhamdu nya alhamdu diayakeun nih walillahil hamdu cik ieu walillahil ham ieuna alifna dibaca atawa henteu lamun si eta alif keur teu dibaca atau hamzah wasol keur teu dibaca tah berarti posisinya keur teu dihar lamun keur teu dihar berarti lamun tema aya hiji al kadang sok diharkat kadang tara diharkat maka itu disebutna hamzah wasol seperti kan alif anu aya dina alhamdu eta teh disebutna hamzah wasol halas ngantos di hamzah mah ulis ai beda jeung hamzah mah beda jeung alif jeung hamzah wasol lamun hamzah mah hamzah mah disebutna hamzah koto lain kotok aya kotok mah ayam ieu mah koto naon cenah koto hamzah koto di mana hamzah koto iyakah hamzah koto mana deui inna hamzah koto inna aja inna nah hamzah koto ngap langsung jam sabaraha yuk jam 10 nya aduh tinggal jam 10 kakara menang sabaraha bet yuk 2 bet masyarakat terus kan lah hok hartosan heula pal alipu pa alipul jaupu wa ukhtaha wa hi hurufu madin lil hawa itan tahi kayak minggu isuk diderededkeun malah hayo we cenanya poe isuk cenanya teu naon rodak panan kudu tamat atuh da isin teu tamat hartosna makhraj alif wawu iya na cangkemna makhraj alif wawu iya na cangkemna terus nutilu teh huruf madlin kamasyhurna nutilu teh huruf madlin kamasyhurna nah sakitu sok we sareng bismillahirrahmanirrahim sab ata asar yahtaruhu manih tabar kitu saur ulama nu langkung jelas jaupu wa'u taha wahi hurufu
din lil hawa itan tahi maraj alif nacang kemna nuti lute huruf madlin kamas hurna doaan jami'an Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yasha'u wa min nafsin la tasba'u wa min dawatin la yustajabu laha. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil